Jadi doakeun. Tak mah ngaos teh ngadoakeun ka guru. Dan kalau ka ngadongeng tak guru mada zikir Allah ngadoakeun guruna kumaha nu poho kitu bisa mah Allahumma bi syaihin mursidin bi rahmatika ya arhamar rahim. Segitu aja. Eta apa teh sebalik? Apa namanya ada foto. Allahumma bi syaihin mursidin teh eta tadi diitbar makna. Mugi Gusti ngajadikeun guru nu ngawurukan itu kan. Doakeun guru ngadoakeun murid sarua. Allahumma bijama bihadhil jamaati itu